Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo urang sami-sami neraskeun jejer carita nu katunda kamari si Rawing Kiwari. Kumaha? Aduh, kaparigelan si Rawing memang luar biasanya. Mohon beuki dieu si Rawing beuki pogot kalayan kasugri mitra-mitra anu biasa ngadangukeun acara dongeng Kiwari garapan wakepo Kiwari neraskeun si Rawing Kiwari. Lah, luar biasa nu mawi kadelali. Seg, ayeuna mah urang teraskeun heula kumaha ieu jejer carita si Rawing Kiwari. Wilujeng ngadangukeun. Tetela bener we di jero kamar teh kosong ngan katingali we jandela masih keneh muka si Rawing harita gagaro kana pipina Sri Koneng ngareret ka Ijon bari nyarita aing nyanyi mah ye dua kali jeung ayeuna akang mah ye aduh Gusti nu agung digoda didoja teh jeung Ijon kamari geus rek panggih jeung Saraswati pamajikan akeng terus ini nyulik ku jalur Rampung diteang ka dieu terus ini sorangan aduh nyaan hebat ieu mah ye Maukem bet asa jadi ngarasa boga salah lantaran memang rumasa teu kungsi ngabejaan ka Saraswati yen si Rawing salakina teh aya di Karangjago. Ma nu salah teh mah Jang Rawing rumasa masalah beteu ngabejaan ka Nyai Saraswati upama Jang Rawing teh aya di dieu da eta tadina gemper jeung Kasiman mak teh lain Kasiman meureun mah Kasime tanya eta Kasime mak teh jadi Kasima sabab ku teu sangka bakal bisa ngabebaskeun ka Ayan Saraswati atuh da ujang nu matak mate asa boga dosa mate narima karena kesalahan Jang Rawing kamana atuh neanganananya narima mate karena kesalahan Jang Rawing Sanajan nya ari hate mah hanjelu anu lain dikieuna tapi si Rawing memang mibanda ajen pribadi nu beda jeung jalma nu sejen manehna boga kayakinan yen lamaran lalakon hirup teh memang aya nu ngaturna nyerenge seuri Maukem bari nyarita teu kudu nyarita kitu mah lebah dia wah nu salah malah kuring nganuhunkeun ka Maukem sabab geus nulungan ngabebaskeun pamajikan kuring narajang eta ina terus luntat ti dieu lantaran teu kaburu dibejaan kumaha nya dari kumaha deuh ya sudah geus kajadianna kieu nyangan jelema hirup teh hese mah geus keun bae ulah ngarasa boga saleuh sagala rupa mama pokoknya mah nu penting mah tenang ayo ayeuna mah urang katepas di bae mah Jang Ijon ayo atuh Maukem geus kitu mah tiluanana terus lempang di mulu katepas imah katingali si Bantreng Bulung nyerenge seuri bari nyarita ditujukeun ka si Rawing Numaha ka ngawing-ngawing ngaya cenah Saraswatina nyeunah mah ngeukeur masaknya kan walah ngamun ngitu mah ngatu jadi ngurang ngariung kan si Rawing mencereng ka si Banteng Bulung dampaleungeun si Rawing meta cebet keuna pisan kana pipi si Banteng Bulung waduh ngunaon ngalakan nyabook ngawing-ngawing bakonna mawing manaon ujug di nyabok atuh danya tengah tipisan si ateng mah teh nyaho batur keur sumpek angen kalah kakana ngurang ngariung we ayo ngeunanya dampaleungeun akteung ngeunah wah kang ngawing-ngawing mah meuni meureuy ngeuy kunaon ngalakan ngambekan kitu kang ngawing-ngawing katanya itu tadi caritan Maukem teh Saraswati teh luntak ninggalkeun ieu tempat dia ku akang dijangan ke tempat atawa ka kamar tempat ngeremna bener be Saraswati teh eueuh deui teh lunta indit lantaran teu nyahoun aya akang di dieu sabab teu kaburu kabejaan ku Maukem wah gitu kang ngawing-ngawing aduh nguing bener-bener jadi nganjelu ngamun gitu mah ngaduh nganjakal deui bae ieu mah kang ngawing-ngawing wah
jadi cenah Raswati ngeunggeus ngingit deui wae meureunnya ka ngawing-ngawing. Nya ini di bae euy. Aduh, edun ieu mah ye pengalaman jeung lalakon teh. Paingan geus beda karasana kana kurunyudna hate teng. Teu jauh cisangkaan. Aduh, nyaan dicobi terus teng. Tapi teu naon ketang teng, nya da kangaranan hirup atuh. Boga naon teh amparan lalakon masing-masing teng. Mumanga tungamun ngurang nyusulan bengayeuna mah ngurang teangan ka ngawing-ngawing nyabab ngacan jauh meureun ngingitna ngogen ngayu ngurang ngariung ngurang nyusul ka ngawing-ngawing. Moal kasusul teng sabab initna Saraswati teh dibarengan ku hate nu sieun aya nu nyusul nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana arahna kamana initnu. Bada urang makapanan sagala rupa ge aya jejerna aya nu ngaturna teng kudu ngarteuy. Sanggakeun we kan nu musik malikeun urang sarea teng. Wah ngitu ka ngawing-ngawing. Waduh nguing bener-bener jadi nganjelu lamun gitu mah. Nganjaka deui bae ieu mah ka ngawing-ngawing. Wah jadi cenah Raswati ngeunggeus ngingit deui bae meureunnya ka ngawing-ngawing. Nya init deui be euy. Aduh, edun ieu mah ye pengalaman jeung lalakon teng. Paingan geus beda karasana kana kurunyudna hate teng. Teu jauh tisangkaan. Aduh, nyaan dicobeui terus-terusan teng. Tapi teu naon ketang teng, nya da kangaranan hirup atuh boga amparan lalakon masing-masing. Umah ngatu ngamun ngurang nyusulan bengayeuna mah ngurang teangan Kang nyabab ngacan jauh meureunan nginitna ngoge ngayu urang ngariung urang nyusul Kang. Moal kasusul teng sabab initna Saraswati teh dibarengan ku hate anu sieun aya nu nyusul nu jelas pasti moal bisa ditangtukeun di kamana parahna. Waduh ya mah ya kumaha atuh ari geus kieu ya. Aduh, kumaha tukang ngawing-ngawing. Nya ayeuna mah urang ngariung beda Kang oge lapar ieu teh, kitu oge lamun nya jang ijon rek ngahormat ka urang. Kitu teh teng. Lain kitu kahayang urang teh nya ngariung. Oh, ka ngawing-ngawing mah nyungkun euy. Nguing jadi ngerayo. His, lain nyungkun nya na Kang mah. Nya wajar be atuh urang dihormat teng. Komo sasatna ayeuna mah akang geus nyamos di bae datang jauh-jauh ka dieu, kalaka diadukeun jeung jalu papang. Lain kitu jeung ijon. Ijon masih kene ngahulang bari neuteup ka si Rawing. Da puguh masih kene ngarasa kaget meureunan ku pribadina si Rawing anu sok padahal pinangih jeung kasumpeg hate. Tapi betetep we sigana teu tenang sigana teu aya kajadian naon-naon bae. Kering ngahulang ieu jeung ijon. Ih, terus terang ayeuna akang teh ngariung ye. Amin, amin, amin. Lain rek hormat ka akang yen. Ieu pang-pangna mah dulur akang ye, geus teu tahan ku kurubukan beuteungna. Maklum gede parabna ieu mah ye. Kumaha jeung ijon? Ijon neuteup ka si Rawing bari nyarita. Tenang we atuh soal eta mah Kang Rawing, malah abdi boga kayakinan harapan pangeusi ieu lembur mah. Kang Rawing teh ngagantikeun Ki Jalur Rampang tumetep di ieu lembur Kang. Wah, ngatung eta mah. Nah, segala rupa teh gampang soal eta mah iya yo, dulur akang nu gandeng bae mah. Oh, soal nu kitu mah ngeunah ka ngawing-ngawing artina ngurang bisa nyicing di dieu ka ngawing. Ngengken nyugan beng atuh ngaya marawan nguing meureunan boga jodoh ka ngawing-ngawing. Dikana dahareun kana jodoh kana ambewe mani mah teng. Ingetkeun teng. Tujuan urang ka dieu teh neangan Saraswati. Ayeuna Saraswatina geus ini teuy. Jadi paling bisa leureih oge sapoe urang di dieu teh. Maukem ngabagi paneteupna ka si Rawing jeung si Banteng Wulung. Teu lila terus nyarita deui. Pugu upamanya Saraswati telunta mah mending keneh tumetep di dieu we jang Rawing. Moal burung hirup senang kangaranan ngagantikeun Ki Jalur Rampang mah nyalain kitu jang ijon. Nya bener kitu mah, da moal henteu kitu taharepan anu sejena oge sarua we jeung urang. Si Rawing gagaro kana pipina bari nyerenge seuri.
Pugwakang oge lamun ngagu kana karep jeung kahayang mah kitu jang ijon. Maukem ngan kuring teh hayang hirup senang bari nyang sarabatur. Nyada seperti jalur rampang oge sarua be jeung daharan kesang jeung tang tenaga batur. Kuring mah mung kitu bung. Lain asa kaingetan lamun teu salah mah jalur rampang teh boga mustika tawajimat cek beja mah dibawan teu. Dibawan teh nya. Maukem nu nimbalan pananya si Rawing. Pugu bieu teh ku emak ditingali di kamar panyepenanana sigana bae tadi teh nyelang ka dieu heula waktu kabur ti pakalangan teh jang Rawing. Sabab kanyut kundang wadah batu mustika teh bet eueuh geuningan jang Rawing. Da tadina marek dirawatan be ku emak teh sabab tetela geuningan ampu eta mustika tulak bala teh. Nyai Saraswati oge cageurna teh apanan ku eta. Oh, jadi disimpan teh dina kanyut kundang mah. Nyimpen mustika mah dina kanyut kundang segala rupanya. Dasar jaru rampang. Cek si Anteng mah jalu papang cenah. Jadi ngayeuna urang teh kumaha ka ngawing-ngawing? Nya maksud muing teh ngarek kumaha ngamun urang nganggeus sapoe ngaya di dieu ka ngawing? Nya urang neruskeun di lampah tuh teh. Mokonna mah. Urang nepikeun ka bisa tepung jeung Saraswati. Keur naon urang lumampah lamun nepikeun ka teu panggih. Bener teu? Apanan kitu meureunnan apanan? Maukem loba neuteup ka si Rawing. Kituna teh malah bari ejeung nyarita jero hatena. Bet asa kakara aing mah panggih jeung jalma samodel si Rawing. Tenang we, sigana teh nyeng hareupan kajadian naon bae oge. Nu jadi pamajikan ngejat ini tinggalkeun ieu patempatan atawa ngarasahan nyelu mah pantesna teh paroman alum nguyung ieu mah ih berag we malah bari tetep bisa keneh heureuy nya antara amek sigana mah ieu jelema teh. Kunaon meleong bae ka kuring mah? Resepnya entong borning emak atuh nu geus kolot. Parawan oge masih keneh aya nu naksir ka uing. Nu matak ulah lila teuing melong bisi mbogoh. Jang Rawing mah taeun teh meuni sok ka mana karep we lain ari mama bet ku ngarasa kaget nyata ningali Jang Rawing teu katingali alum nguyung. Sakuduna kangaranan anu hanjelu hate mah kuduna be atuh alum nguyung mah. Nah make kudu nguyung mah da geus kitu kajadianana atuh moal bisa lipur jeung ngadadak datang deui ka dieu Saraswati ge upama kuring nguyung. Moal bisa nunggu bara moal bisa nunggu bareun ni kana hate sorangan kajabat dirina sorangan. Sok siapkeun ayeuna mah yeuh urang ngariung teh maukem Jang Ijon meujeun na yeuh hamin. Poe harita si Rawing jeung si Banteng Wulung dihormat teh beda ti katamu agung we. Malahan dina waktuna prung harita ngariung mesa kabeh pangesipi lemburan negerakeun eusi hatena miharep sangkan si Rawing tumetep di Karang Jago ngagantikeun jalur rampang. Si Rawing nepikeun ka eusi hatena sakabeh nu aya di dinya memang pada ngarasa simpati lain bae ku ajen pangartina si Rawing tapi ku ajen pribadina. Kadulur-dulur kuring nu aya di Karang Jago yeuh. Lain nampikeun pangasih. Pugu geus kasawang ku kuring oge lamun hirup di dieu tang tu bakal senang. Tapi kuring oge boga lembur jeung kulawarga. Jadi teu bisa mentingkeun diri sorangan ye lur. Ngan kuring rek amanat ye ka dulur-dulur sakabeh. Omat talajak jeung tinakan jalur rampang ulah diturutkeun. Di ieu lembur Karang Jago geus teu kudu aya rajana jago. Sabab anu jago kangaranan sok cilaka mah. Anu jago anu salamet hartina teu boga musuh jeung teu dipikageuleuh batur. Nu mata kuring menta jalur rampang teu kudu aya nu ngagantikeun. Tumeuh mekarna di lembur estu gumantung kumaha nu ngeusianana. Ari sabab anu jago sabenerna mah bogu kahirupan kabengku ku Jaya jeung Emen. Jaya jeung apes maksud teh. Kumaha kaharti lur? Kartos. Kaweh nimbalan saur manuk. Nya kitu. Jadi nu kudu diteangan mah kasalametan sabab sanajan kuring oge mangsa neuleuman ilmu bela diri teh lain keur neangan musuh atawa nambahan lawan. Tapi pikeun ngabela diri upama kacangkir bangban, leuwihna ti eta pikeun nambahan tali mimitran kaduduluran kitu. Jadi eueuh nu jago di alam dunya mah
najan ayeuna naon bae oge pangkat berendel kadudukan boga ente jago ente kabeh oge eueuh nu jago manusia mah angin zat nu maha kawasa Allah aja wa jalla anu moal aya anu mapakan tuh kitu. Caritaan-caritan si Rawing memang bet pajauh pisan jeung caritaan Jalur Rampang. Teu matak aneh upama nu ngariung teh jadi beuki simpati ka si Rawing. Opat jago karang jago nu satarina aya ditungtung curugna Jalur Rampang katingali dari pisan dina ngabandungan guaran carita si Rawing. Malah si Rawing oge ngareret ka eta opat jago bari teu lila terus nyarita deui. Tah kaya dulur kuring nu opatkeun yo. Di antara nu yang ijon katinu sejena kade ulah diturutan tinakan seperti Jalur Rampung sarta anjeunna opatan teu kudu umangkeun ngarasa pangjagonna deui sabab sanajan jago kangaranan geus paeh mah tetep be kudu dikuburkeun ku batur dina ieu hal tang tina oge tatangga-tatangga anu deukeut jadi ulah yang disebut jago lamun can bisa paeh ngubur maneh aya nu bisa paeh ngubur maneh. Ijon ngawakilan tilu batur na harita cumarita. Amanat oge kasauran Kang Rawing ku abdi opatan tang tu diestokeun pisan. Dina harti jadi bahan perhatian. Sabenerna mah memang loba anu teu panuju kana tindak laku Ki Jalur Rampang teh Kang Rawing. Tapi saha jalmana anu wani teu ayeuna mah saolah-olah ieu lembur teu bebas tina kakawasaan Ki Jalur Rampang. Iya nu mah teu geura mekarkeun ieu lembur. Malah geus waktuna pikeun ngawangun ieu lembur sangkan jadi lembur anu mukti pikeun para patani anu dagangna pada senang. Ku cara rempuk jungkung sauyunan lain dipikir-pikir bet jadi tunduh geus deusian beuteung mah nyeteng. Aduh, tengenaheun aing mah yah geus tunduh. Pokona mah yo ari hirup manusia mah ulah sok adigu ngadiguna asa aing pangakeungna, asa aing pangjagona, asa aing pangbeungharna. Moal aya jago, moal aya beunghar, moal aya siutus eta. Monggo Allah mah kabeh ge sarua. Jalma anu takwa nu dianggap mulia ku Allah. Tuh, nu matak gen. Aduh, tunduh beuteung teh geus deusian sok terus ngarelak tunduh ke geus saudang sare lapar deui. Beteungeunaheun si Rawing keur nyarita dari oge bet mengkol kana hal anu sejena. Si banteng wulung anu nyanda dina tembok bari sila harita katingali panon geus semut tunduh. Aduh, memang bener Kang Awing-awing. Muduna mah aya buah-buahan ngamun geus ngariung ieu mah Kang Awing. Biasana mah sok ngaya buah ngedong jeung buah ngarum manis Kang. Ngenak meureunanya peedo. Cik atuh teng ari geus deusian mah tong rupa-rupa make jeung men tabung buahan segala rupa. Ulah ngerakeun ka akang atuh teng. Abong deukeut ka laut di dieu mah meni hareudang peuting oge nya teng. Mun nya nu matak muduna mah ngaya bumbuahan anu nyeger-nyeger Kang Awing-awing. Aduh, ngeunah mun aya nu nyeger-nyeger teh aduh. Si banteng wulung harita ceplak nyaan geus tunuheun sigana mah ngan untung ngariung teh di jero imah Jalur Rampang nu kawilang gede jeung laluasa. Peuting harita di tempat sejen Maningsih jeung Nyi Asih. Sabenerna mah geus salereti beranyak kitu di Marlan malah Maningsih masarena teh teu waleh bareng jeung incuna. Nyaeta Rasanti budak awewe adina si Keling anu umurna kakara 7 taun. Ti Sabang Prak si Rawing jeung Saraswati sarta si Keling eueuh di Pilemburan karasa ti poe ka poe teh beuki simpe. Kayaan Pilemburan nu kungsi diranjah ku Karaman Gempar Karoban memang jadi nari kolot. Komo ku eueuhna si Rawing manu dijadikeun gunung panangeuhan ku pangisi lembur bet beuki nambahan ti iseunana eta Pilemburan. Di antara sora papaes peuting kaening sora jangkrik jeung sajabana kadenge harita hawar-hawar sora anjing nu babaung. Marlan katingali harita ngulisik hudang lilir tina sarena. Panca indra Marlan anu geus kalatih harita bisa ngarasakeun ayana getaran dirasat.
anu kurang hade kana batina bangun aya kila-kila bakal datang na bahaya. Nah kunaon di tebet asa barareda kieu dina peuting ieu. Nah ya naon cenanya bet siga bakal aya bahaya nu bakal tumiba. Nya beda karasana dina peuting ieu. Tapi aya bahaya naon deui? Moal kitu patali jeung kaayaan jang rawing mah. Marlan ngoneal hudang tina ngagolerna. Jung nangtung Marlan terus lempang keluar ti jero enggona ngalongok ka unggal kamar jelas kabeh masih kene sarare tibra. Betara redang kieu di teh karasana. Hayangnya horek nyangan hawa di luar, aneh beteu pupugu hudang deui teh. Nya. Hayangnya horek keluar heula. Marlan lalaunan mukakeun panto imah. Di luar katingali kaayaan anu ngan ukur remeng-remeng, puguh cahaya bulan teu pati caang. Marlan ngalengkahkeun sukuna nuju ka rumah akaburuan imah, turun tina golodog. Kakaraoge napak kana lemah. Marlan kaget sabab katingali aya jalma nu lumpat muru asup ka pakarangan imah. Sanggeusna deukeut Marlan apa nu lumpat teh tetela kawilang lalaki ngora nu harita terus nyamperkeun ka Marlan. Kang Marlan, aduh, sugan abdi mah masih keneh kulem Kang. Be cilaka ieu Kang. Kumaha ieu nya? Marlan neuteub antep kanu anyar datang bari terus nyarita. Keke heula tenang ieu, aya naon ieu teh? Akang jadi kaget, kumaha aya naon bet nyebutkeun cilaka sagala rupa, kumaha maksud ieu? Kumaha? Akang can ngarti ieu. Acang ngatur heula napasna. Anu jelas sigana bae cukup jauh lumpat nuju nepikeun ka dinya teh. Abdi teh keur ngarona Kang Marlan, puguh keur ngurilingan ka belah kulon. Dua andi batur anu aina bareng ngarona. Aina ngahaja di ditu ngadaguan Kang. Sabab memang penting nama kudu ngabejan heula ka Kang Marlan di dieu. Nah ya naon kitu? Cik bejakeun ka Akang. Bejakeun aya naon? Asa karareueung itu deui. Aya naon? Akang jadi kaget. Nyebutkeun segala cilaka-cilaka teh kumaha ieu teh? Aya naon sok caritakeun, bejakeun ka Akang. Aya jelema jahat atau kumaha? Ku abdi tiluan ka intip Kang. Jelas eta mah geus masalah deui 5 anggota gempar karoban Kang dipingpin ku aki-aki ngaranna Ki Jaro. Nyata bakal nuju ka dieu Kang. Nyilik dina rigig sarta leumpang oge jelas boga maksud goreng ka kulawarga Kang Rawing, nya ka Kang Marlan di dieu. Marlan ngegeter hatena gadenge beja. Yen bakal kadatangan ku 5 anggota karaman gempar karoban nuruka teuing rek naon maksudna. Narek nanahaun deui cenanya anggota karaman gempar karoban datang ka dieu teh. Aya wae mah ieu. Jelas rek nuju ka dieu eta teh yen Ceng. Acang. Acang ungeuk penuh keyakinan. Abdi tiluan teh wakawani ngayakeun tinakan Kang Marlan. Sabab jelas moal mampu ngimbangan eta 5 anggota karaman gempar karoban. Ngan waktu diintip jelas caritanana teh kitu tak Kang tah. Nyata boga maksud rek datang ka dieu ka imahna Kang Rawing. Dukating naon maksudna mah Kang Marlan? Marlan ngarenghap narik napas panjang deui. Dirina teu miharep upama pangeusi lemur dina peuting harita jadi gempeur. Tenang ya Cang, tenang. Jadi sagala rupana ulah sok waka gempeur atawa nepikeun karibut ngariweuhkeun pangeusi lemur. Urang tetep tenang ya Can. Ulah nepikeun ka anu seje nyahoeun ku hal ieu. Eta bener geuningan aya nu datang ka dieu. Waspada ya Cang. Bejaan batur ngarona anu duan deui, sok beja. Buru-buru. Waspada ya Cang. Awas, bejaan batur sok. Teu kudu ributkeun bae. Urang sing ngareupan naon cenah maksudna ieu 5 jelema teh. Marlan musirkeun paneutupna ka hareup jelas memang aya 5 jirim anu harita leumpang muru asup ka buruan imah. Nu datang memang anggota gempar karoban, 5an diluluguan ku Ki Jaro anu geus bilu ka gempar. Acang katingali harita ngabrebet lumpat ninggalkeun eta patempatan, rek ngabejaan 2 baturna. Da puguh tiluanan oge kawilang anu sok rajin diajar silat ka Marlan. Ki Jaro nu harita leumpang pangheulana langsung muru ngadeukeutan ka Marlan. 2 teutepan harita bantrok ngageter hate Marlan sabab bet karasa serab paneutupna Ki Jaro. Kadenge Ki Jaro muka caritanana. Di dieu imana si Rawing da? Dewek datang ka dieu dijitaku jadug karaman gempar karoban. Anu katelah Ki Jemros. Si laing masih kene kaasup seke seler sakulawarga si Rawing, ha? Marlan nenangkeun geteran hatena. Ngarasa untung malah tadi waktu rek keluar make jeung nyorenkeun bedog sagala rupa sabab beda karasana aya wirasat anu kurang hade kana batina. Memang bener.
Tenyalah teu caritaan teh. Kula kawilang kula wargana Sirawing. Aya naon di Andika limaan datang ka di anggota karaman gempar karoban. Na masih kene kurang puas kana tindakan anu ti heula geus dilakukeun ku Andika. Bener-bener Andika anggota karaman anu teu boga pikiran masih kene boga karep pikeun ngaranjah di ka ieu lembur. Ki Jaro sakedapan mah harita sikepna jumago nulak cangkeng bangun kacida pisan kamarlan komo ieu datangna ka dinya teh dipercaya ku Ki Jembros pikeun mimpin opat anak buahna. Waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun carios Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.